Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Al-Fakir anu nuju tahap belajar ngaoskeun kitab kuning, khususna kitab Sapinah ngalangkungan logat basa Sunda. Mugi-mugi naon nu diaoskeun sing aya mangpaatna khususna kanggo simkuring oge kanggo para wargi sadayana anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi anu dimuliakeun ku Gusti Allah, urang lajeng kana pasal anu salajengna. Ayeuna urang belajar ngaoskeun perkawis pasal paduna wudu. Urang kawitan bilih aya aosan anu lepat nyuhungkeun dikoreksi ku para wargi sadayana margi simkuring ngarumaoskeun nuju tahap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun paduna wudu. Furudul wudu'i ari pirang-pirang paduna wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta aniyatu nyaeta niat. Asani ari anu kaduana ghuslul wajhi ngawasuh rarai. Asalisu ari anu katiluna eta ghuslul yadaini ngawasuh dua panangan. Ma'al mirfaqaini sarta dua sikuna. Arabi'u ari anu kaopatna eta mashu syai'in ngawasuh hiji perkara minarosi tina sapalina mastaka. Al-khamisu ari anu kalimana eta ghuslul rijlaini ngawasuh dua sampean ma'al ka'baini sarta duwi kamumuncangannana duanana. Asadisu ari anu kagenepna atartibu eta tartib. Di dieu musannif nerangkeun perkawis paduna wudu eta aya genep. Anu kahijina niat. Naon margina? Margi innamal a'malu binniyat saur Kanjeng Rasul. Sagala sesuatu ge pasti aya niatna. Urang niat sae, urang niat bade abdas, nya urangna niat abdas. Niatna dina nalika ngawasuh rarai. Tina bagian rarai dikawit dina mastaka duwi karengse ka handap. Niatna aya nu niatna nawaitul wudu afadholillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil asghari fadholillahi ta'ala, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadholillahi ta'ala. Aya sabab harupi mung eta mah kembali deui ka para wargi anu nampi ti guruna masing-masing. Hapunten bilih simkuring lepat. Anu kaduana ngawasuh rarai. Nyaeta paduna wudu anu kaduana teh nya ngawasuh rarai ti luhur ti kawit rambut anu janten dina taar caket mun-munan ti handap duwi kana gado atawa nepi angkeut di pinggir gigir duwi ka pepentol cepil. Saurpun guru mah ti luhur saja dina buuk ti handap semet gado giat pada gigir ceuli duanana. Kumaha nu jangotan kantun disuai-suai ku panangan. Anu salajengna anu katiluna ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ngawasuh panangan. Nu katuh heula teras anu kenca duwi kana sikuna. Aya sapalih anu nyebatkeun langkungan dua ramu dua jari tina cecekrok siku. Tah
saur sapalih nerangkeun nya. Di banjurna sanes ti siku kana tungtung ramo tapi tina tungtung ramo duwi kana siku. Salajengna Arabi walinu kaupata teh Mas Husain minarosi ngawasuh hiji perkara tina sapalihna mastaka. Aya nu diwasuhna teh di sakedik dina taar luhureun taar upami eta makmun-munan, aya nu digibaskeun duwi ka pengker eta mah teu langkung pendapat masing-masing. Bilih simkuring lepat hapunten. Al-khamisu aya nu kalimana Ghostul Rijlaini ma'al Ka'baini. Nyaeta ngawasuh dua sampean duwi kana memuncangana duanana. Tah, di dieu ge aya sapalih pendapat supados kawasuh pasihan dua jari dina luhureun memuncangan. Ari anu kagenepna asadisu nyaeta tartib. Tartib teh mayunkeun anggota nu katuhu mandirikeun anggota nu kenca. Lajeng kana pasal nu salajengna. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun namina niat. Aniatu ari ngaran niat eta qasdu syai neja hiji perkara atanapi ngamaksad kana hiji perkara muktarinan sarta disarengan eta syai eta perkara eta niat teh bipilihi sarta midamelna eta niat. Wa mahaluha ari tempatna niat al-qalbu eta dina hate. Dina mana? Wa talapudu sareng ari ngucapkeunana eta niat. Wa talapudu sareng ari ngucapkeunana biha kana eta niat teh eta sunatun sunat. Wa waktuha ari waktuna eta niat ingda gosli awali juz'in. Eta nalika ngawasuh hiji perkara dina hiji juz. Minal wajhi tina rarai. Wa tartibu sareng ari namina tartib eta alla yuqaddima teu kengeng mayunkeun anjeun udwan kana hiji perkara ala udwin mandeurikeun perkara nu sejen. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun niat. An-niatu ari ngaran niat eta qasdu syai'in muktarinan bipilihi wa mahaluha al-qalbu wa talapudu biha sunnah. Nyaeta niat teh hiji perkara anu disarengan. Eta niat teh kalawan midamelna. Tempatna dina mana? Diucapkeunana sunat. Waktuha ieu sebagai contona pil wudu. Upami di tengah nama wa waktuha pil wudu ari waktuna niat pil wudu dina wudu teh ingda gosi awali juz'in minal wajhi. Tah dina nalika ngawasuh hiji juz janten umpami urang bade abdas pas urang bade ngawasuh rarai urang niat. Salajengna wa tartibu ari namina tartib alla yuqaddima udwan ala udwin. Dina hartos kedah mayunkeun anggota anu kedah dipayunkeun mandeurikeun anggota anu kedah dipandeurikeun. Sapertos ngawasuh panangan. 2. Payunkeun nu katuhu ke heula nu kenca mandeurikeun nu kenca. Sami ngawasuh sampean oge mayunkeun anu katuhu mengkerkeun anu kenca. Tah sakedik panginten palawargi anu kusim kuring diawaskeun dina waktos anu ayeuna kahiji perkawis pasal furudul wudu, anu kadua perkawis pasal niat sareng tartib. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo sim kuring al-fakir anu nuju belajar ngaos kitab. Umumna ka palawargi sadayana boh bilih mah aya kalepatan nyuhungkeun dikoreksi nyuhungkeun diwartosan ku palawargi sadayana kanggo
pembelajaran simkuring kapayuna. Di simkuring sakitu anu kasanggakeun ditutup ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.